Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinar syukur ayo orang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab karuniana urang tiasa ngumpul di ieu tempat. Bapak Ibu guru nu dipika hormat sareng rerencangan nu dipika cinta. Tepangkeun was tabli jaral yang mardika ti kelas 11 NIPA 5. Jadi abdi bade ngadugikeun biantara nu judulna moral barudak zaman ayeuna. Ibu sareng Bapak guru hormateun sim kuring. Ngomongkeun ngeunaan moral nyaeta hal anu penting. Kunaon pentingna? Sabab ieu ngaitkeun kana perilaku jeung gaya hirup barudak urang nu mangrupakeun bibit-bibit panerus bangsa di pika hareup. Kumargi kitu urang kedah ningkatkeun moral urang ayeuna. Moral mangrupakeun gambaran diri jalma ngeunaan kabiasaan sareng gaya hirupna di masyarakat. Moral jalma aya hubunganna sareng zaman jeung teknologi. Zaman makin canggih beuki nyebar oge aplikasi gaya hirup dina kahirupan sapopoena. Hadirin pamirsa sadayana. Di zaman ayeuna, moral rumaja ngaprihatinkeun pisan. Aranjeunna condong hirup numutkeun pantun ayeuna atawa zaman modern. Contohna ngagunakeun acuh sapertos gaya-gaya urang barat anu ketat, hipis atawa transparan. Calana rok pondok jeung sajabana. Aya oge nu sok nyarios kata-kata nu tepatna sakakolot. Sabab sok nontonan nu teu sakedahna urang tonton. Rasa padulina sopan santuna kakolot di lingkunganana geus luntur. Pikeun nyingkahan akur salah, urang kedah sae milih babaturan caket kusabab pakaitna bakal mangaruhan etika sareng moralna. Dengan eta wae ngalegaan cakrawala jeung elmu anjeun bakal ngamanfaatkeun pisan pikeun nyaring pengaruh goreng di lingkungan sakitar. Hadirin sadaya nu dipika hormat. Moral rumaja ayeuna penting pisan pikeun kamajuan bangsa Indonesia. Hayu urang maju janten jadi jalma nu langkung sae. Mung cekap sakitu diantara sim kuring dipika haturanan bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.